dina jero sumur henteu ku panah nyabutan dom-doman cep hiji dom-doman teh ka sumur teh plak dialungkeun ti luhur pas eta anu aneh namakeun ku nu kahiji eta nu kadua nu kadua cep keuna kana buntut dom-doman deui cep 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 cokot teh ka luhur surak atuh tidinya mimitina jadi guru sararea teh mimiti sohor teh tidinya padahal lamun diukur kana kitu dorna oge ti dewek teh menang ilmu kitu teh ngan dewek lah teu dibeja-beja mung sohor mung loba duit mung aing mah mung loba mung boga murid mung teh ngamuridkeun loba duit mung loba duit leuheung lamun ka aing murid teh barang kirim marurang tarima ieu mah lain kalah ngaringkid aing teh di dieu muridnya urang mah urang jadi sahabat teh urang saling bejaan cirina manusia teh di dinya ai cirina manusia teh nyaeta anu kersa dipapatahan jeung kersa mapatahan mun teu kitu rametuk bener eta cirina manusia teh watak orang-orang saling bejaan sanajan urang geus kolot kieu di bejaan ku sahanapeun ai sahanapeun umurna sahanapeun ai luhurna ilmu gugu ulah gengsi urang mah ulah gengsi da ilmu sama ngaranna ge da jajadian pangeran kabeh oge lain hinaeun sanes Kang nya tak kitu euy sae Kang da sanajan bari kieu dewek henteu diangkat jadi senopati ai ka lapangan maka tega kursi eta sok milu we neungeulan jelema hiji dua we mah heuh pihak musuh lain tina ngewa boga rasa tanggung jawab ieu mah meminimalisasi tensi kriminalitas pikeun memperkecil kejahatan memperkecil ruang lingkup urang mah tah kitu da ai ditumpes mah kejahatan teh moal eueuh da jajadian anjeunna ngan urangna ulah ngewa wungkul bisi manehna ngalakukeun jahat teh bisi proses dek eling proses hirup nya Kang atuh didoakeun cenah buru-buru areling heuh amin Kang amin pupeurieun dewek can pas elingna bener ya gelar perang sinupit urang teh ayeuna Kang jeung garuda ngelayang wah kada teuing tanding eta dorna jeung muridna dahsyat teh perang teh Kang dahsyat ieu di belah kaler di pihak Kurawa teh nyata Buris Rawa lawana di pihak kurang nyata Raden Padmanegara Setiaki di tengah Senopati Juragan Arjuna Senopati alit-alit Kenca Katuhu Dresna Jumena sareng Sirikandi milu eta Gusti Sirikandi sanajan bari istri eta tega ngorbankeun dirina hayang hancur medan tempur perlaya di medan Danalaga wilujeng kaum ibu berjuang teh bener ta eta meureunnan di mana istri milu tanggung jawab kana kapentingan boh nagara boh bangsa ieu disebut Eman Sulaiman emansipasi naon emansipasi kor geus digenti geus kamari pada dijadikeun alhamdulillah euy aya sesepuh TVRI di Jakarta Bapak direkturna nuhun alungguhan ya Kang atuh cenah ieu di TVRI Bandung urang teh sasatna bubuka dina festival wayang golek sa Jawa Barat gawe bareng nyaeta Pepadi Jawa Barat sareng TVRI Jawa Barat ngawitan kaping enjingnya 25 ngawilujengkeun ka barudak anu jadi pamilon pek cing aralus ngiring tanah barudak pake kasempetan ayana ayeuna festival teh sok digawe palus-alus tararandang kayaknya kasempetan ieu teh budaya urang keur urang hak urang wajib dimumule ku urang tadi oge pan Bapak Gubernur teh kitu pan martabat hiji bangsa bisa diukur tina budayana mun budayana geus awut-awutan ruksak bangsana heuh eta Kang da kitu
atuh suga neng ke patanang teh anu hasil menang kadeudeung di Bapak Gubernur. Hah? Boh KTP RI ieu Jawa Barat, boh ka Padi, boh ka para dalang. Nya. Urang teh sararea para dalang teh kudu sanggup magelarkeun wayang salaku media nepikeun aspirasi rakyat ka pemerintah, nepikeun program pemerintah ka masyarakat. Urang teh seolah-olah dalang teh fasilitator. Heeh. Bener. Da kitu sok sadarea ngan omat eta hate ulah goreng. Ulah kiruh hate teh. Saur Bapak Sidik Amin teh mah tina ti pajagalan. Qad aflaha man jakaha. Anu katepi ku dewek dan dewek bejana tidinya hartina teh bagja pisan keur jelema anu geus bisa nyucikeun hatena ngabersihkeun hatena ditemak deui ku salah sawios hadis khairunas anfa'u minanas jadi panghade-hadena jelema anu aya gunana keur ka jelema deui eta bener tah kitu euy saling we dina waktu ieu heuh eta Kang salin hampura alhamdulillah wa syukrulillah. Mudah-mudahan bae barudak lancar dina enggoning jadi pamilon. Amin. Oh aya 20 leuwihnya. 20 pamilon. 20 lang. Oh, rek didoakeun. Atuh ka para yuri wilujeng. Wilujeng para yuri ulah. Atuh apa Padi oge Bapak Caca. Pak Kang Uu ka dieu. Pak Uu ka dieu. Atuh cenah Bapak Wali Kota Bandung Bapak Dada Rosada didoakeun cing panjang yuswana jeung panjang jabatanana amin cing nereke jabatanana amin anu nya kana seni teh ka urang Kang Uu Kang Dada oge nya merhatikeun seni teh mudah-mudahan we panjang yuswanya amin Kang amin tak kitu euy kade sanajan ayeuna kaayaan keur perang ieu di kemah-kemah mikeun runtah ulah di mana wae ulah di mana sokna daya tempatna bisi mikeun kuntung tak komo eta kuntung teh kadupak angin anu hurung keneh asup ka kemah jelegu rek kahuruan pan rugi mun di kota Bandung teh mameureunan ciptakeun kota anu bersih anu nyaman berhijau hah komo deui pan ke 2011 mah urang teh jadi tuan rumah festival wayang sa-Indonesia. Wah hebat. Wah di dieu Kang beres. Hebat. Komo deui kapan kesenian wayang teh di Indonesia geus diakui ku dunia ku UNESCO. Aya sumbangan pan sataun sakali mah keur wayang sa-Indonesia. Sanajan bari dewek can narima dan baik teuing di mana nyangsangna cara cair gitu kan urang da eta we cekolot cenah masyarakat Indonesia kabeh ti mimiti pamimpin nepi ka rakyatna kudu mararani di pancuran Talaga Arum nah kumaha teh hartosna Kang meureun kulantaran kaayaan loba kajadian kieu teh kulantaran urang teh cadumani naon sababna henteu mararani sabab eta pancurana loba nu menet jadi teu ngocor teu nyalur jadi teu bisa mani kadang-kadang raskin oge dibagikeun teh ka barayana we wungkul kana wawuh heuh tah ieu teh saolah-olah dipenet ieu teh rezeki ti luhur ke rakyat teh loba dipengkolkeun can BLT ti dituna mah mulus datang ka handap rada lieur urangna cing gablek pucus deui dibere gas dijual deui wah geus serba salah hirup teh di dunya serba salah Kang diperhatikeun ku pemerintah teh dijual rupa-rupa ai geus dijual inget deui kana gas teh meuli deui cikeneh urang pan ayeuna nya eta naon kamari teh pesta demokrasi tingkat legislatif ngaduakeun kanu tos jara radi kanu acan atukeun de taun engke ge aya deui tingkatkeun ilmu tingkatkeun pengetahuan kumaha carana ha doakeun kanu marareunang teh kanu parantos mareunang gitu doakeun ulah cara anu geus lain ai kabeh mah ngan aya oknum
diantara oknum-oknum di dunia mah gitu wae dina sagala papasualan oge aya oknumna oknum wakil rakyat tadi dia perlu disterilkeun teh benar ngan aduh aing mun acara wing jeuli wah asa kabentar gelap akang eta tukang mariksa tukang newakan korupsi ayeuna terlibat di maehan batur mending asa kulebah kan hacida atuh ke bangsa urang ayeuna rupa-rupa kan nu matakan nu geus nu akeun ulah cara anu geus sawareh mah geuningan ngantor oge ning ka DPR teh satahun sakali datangna oge aya teh gaji pada gembleng heeh aya teh jelema nu kitu gaji we da sarua jeung korupsi teh ai gawe eueuh aya di gawe nunutan aya oge geuning aya rapat-rapat atawa sidang paripurna teh ngadoon hee sing ngacai na rakyat teh rek ngawakilkeun ngacai alah kitu tak ti deweknya sing inget nilai-nilai juang teh urang gedurkeun deui dina dada teh sing era ku para pejuang urang dina mangsa nyokot kamardekaan tina tangan jajahan bener eta kan lain ngarebut nyokot urang nu direbut mah bener ku penjajah bener urang nu kau pati jiwa raga heh nyawa kadikeun kasalamatan negara jeung bangsa saur Gusti Batara Kresna tadi makan nilai juang teh di dina gedurkeun tak berjuang dina alam merdeka mah engke kumayar pajak oge eta teh pejuang daek bebersih oge eta teh pejuang hartina ngeusi kemerdekaan bener lain perang wae bajuang teh bener lain perang da urang nempor runtah di kota teh muni kesal sanajan keur numpak mobil eureun gitu cokot runtah teh tunda dina tempatna da berjuang di alam merdeka urang mah da baheula heueuh eta beunang teh ku penjajah eta pejuang urang blus kana obag ngararingku ke dina obag nya jadi tahanan politik jadi salang-sara cegur merdeka alhamdulillah penjajah bisa kausir eta pejuang urang anu dihukum anu dipangbuyan kalaluar bararegang tapi pada ngahormat jadi ke pejabat baheula mah teu baheula mah da dibui heula jadi pejabat teh ayeuna mah jadi pejabat heula tuluy dibui panti balik teh lebar heuh da teu ngarasa berjuang atuh tadi heuh aya teh jelema nu kitu aya teu ai kabeh mah cenah kumaha cepos yang ngomong teh mun kaluwihan teh kumaha lamun aya nu kasinggung sabodo teuing tong boro kasinggung nepi ka TBC ge lain urusan aing mah. Ulah tarik teuing bisa anu maehan lain naon. Naon? Ulah tarik teuing nyarita teh bisa anu newak, kudu dipaehan akang rek ka mana da abdi butuh keneh ku akang teh. Oh dewe ku sia anu maehan. Heeh. Atau ngarepotkeun kitu da teu dipaehan ku sia ge bakal modar aing mah. Lain Mang Paul. Alah. Ya. Alhamdulillah nilai aduh rempeg gang bagja teuing para dalang kadarieun bade tanang teh kan para dalang aya yuri aduh kulawarga besar Papadi Kabupaten di Jawa Barat nuhun anu ti Jakarta ge aya Papadi ti Jakarta di pusat alhamdulillah tah kieu kitu nu matak ulah di Pararanet oge rezeki keur seniman anu dihandap teh kieu ye sing aya khawatir gitu sing aya khawatir bener Kang ulah subuh sorangan hirup teh ulah boncenang sorangan da eta atuh da aing geus narima duit aing teu percayana teh di dinya teh lah loba sukses loba dinya teu percayana teh aing geus aya duit kerata sok sewang-sewang kitu teh masing-masing tara inget ge ai digawe berjuang kudu babarengan ai datang duit geus sewang-sewang jalan rumput nyata kitu ai can datang sararea teh baru kana moal ngait kana ti koro mun nya pasti diparabkeun teh ka anak pamajikanana teh duit ladang basila sarua we jeung diracun teh anak pamajikan teh sarua jeung di baruang Kang sarua jeung di baruang nu matak mi HP euy teu samat aya nu heuh kitu sa teh dumeh we aing teh pae pula jeung teh pae ieu karunya si Asep Sunanar geus kolot atukeun bae dua terepek pikir ku si lain ai pae pabak geus 54 tahun bayangkeun umurna sakedeung deui
Ya, lamun umurna 200 tahun kali sabarap tahun euy geus sok. eta jeung pajangnya Kang. Bayangkeun ku si lain. Sing jag-jag 50 tahun deui mah ayem. Alah, di mana eueuh panggung teh dadengan teh susah-susah teuing. Sabab dulur dewek sajabati dulur teh geus jadi lanceuk. Nya Kang. Pak Haji Sidik Jeung Bu Hajah Nining. baru kana kumaha Ibu Hajah Nining bager ka inti jono. Geten teh mah. Ngan kade deuleu. Naon dari Akang kade? Pak Haji Sidik teh ayeuna mah loba Naon? loba jelema nu ngaku-ngaku Haji Sidik. Padahal anu wawuh jeung dewek mah Pak Haji Sidik ti jono jeung Pak Haji Sidik Amin ti Pajagalan. Pajagalan. Eta dulur aing. Ai Pak Haji Sidik dukun mah da eueuh. Heeh. Ieu mah ngaku-ngaku dukun. Kade cing hati-hati perlu diketrok heuluna teh mah. Kade bisi ngaku-ngaku lain. Alhamdulillah Gusti. Nya kitu Kang. Tararepung urangnya. Tararepung. Jang. Ulan. Sakedeung deui euy. Naon Akang sakedeung deui teh? Sakedeung deui. Jam sore teh nya. Nah. Nah teu akur euy. Jeung eueuh jaruman di jam teh. Jeung jamna ge eueuh deui. Puyuhan. Alah. Kira mana meuli jam teh. Nuhun kasadayana anu parantos ngarojong kana lancarna ieu bubuka festival wayang golek se-Jawa Barat. Jawa Barat. Enjing ngawitanya kaping 25. 25 Kang. Kitu ayeuna di wengi ieu dibalakan. Doana sok tingkatkeun kreativitas urang heuda. Dalang mah tiada hari tanpa inovasi, tiada hari tanpa kreativitas. Naone silih seblokan dalang ayeuna mah kudu saling seblokan ilmu. Kanu teu nyaho datangan buru-buru. Gitu. Da moal rugi nya moal. Heeh, bejaan atawa dararatang kanu nyaho ka ahlina. Dewek oge anu sakieu geus kakolotanana tetep diajar. Sapanjang hirup mah nya euy. Kitu. Dari ilmu Ulah telat diajar bucu baca jeung sajabana bisi tinggalun. Ilmu mah murugna teh jeung salerea. Apaan kudu nginung ka waktu bibapa ka zaman urang teh kudu bisa adaptasi jeung apresiasi heuh. Ai belajar mah terus. Ulah ngabogaan cenah geus kolot aing mah geus terlambat. Better late than never. Lebih baik terlambat daripada tidak pernah sama sekali. Betul. Benar Kang. Kitu nya. Yuk. Pek atuh didoakeun sing salamet Kang. Bukan raya lumur mimit raya ngerana. Ini rakang sami apa ada kalau mampa. Kusari rasa nu tunggal kulalan Gusti. Kang pilot Abah Kembang Karawang tunggalna
bantu pemerintahan jadi juru dunungan damoa musnah saking prawing wang tinarangan lampel gati ya ampe gini deh sekar pinuji sekar nyebar kastore banglus lampahipun Arjuna anu parantos bunga-bunga ngang bunga Amarwata suta dina dirina
Gendra Prabu Bataran Restu ngemangsa enjing-enjing parantos bebersih menekung kanu Maha Agung kantun ngantosan jam anu ditangtoskeun kedah ngawangun gelar perang di Tegal Kurusetra Arya Satya Kipat Manegara sareng sena nguningakeun cara jeung katangtuan dina Bratayuda ayeuna ka sajumlah para prajurit nampi panyaur ti Bima anu sami jadi senopati alit-alit tina waktu ieu leres alu mampah ngeprek soter merakiping sosoderan ieu Padma Negara tandang pikeun ngayunan Yuda sareng Burisrawa oh oi wajib dipuji puja mudah-mudahan ulah oh kulit oh Burisrawa senatian hawa pinter ora katenger bisa rakatara aku ora wedi Satya ki moal ngasir teu prajurit moal ngejat di pakalangan hae moal mundur teu tempur sanajan nepi kana pahan pati kaula ancur lembur papan kali tulis daya halanganana eta hei
manusia bakal datang. Wah, kumaha kurang. Moga timiti caritaan jeung rengkak paripurna kaula jadi sejarah. Batsaeun ranjeun. Tenan. Ajen jual dina dada gedurkeun ku sampean. Sumohon. Para nonoman sakabeh Ulang tokom naga. anu bakal datang. Leres. Geus kacontohan Abimanyu gugur. Wah, kan tenan kurang. Hiji satria Satria tuladan, tema tuladan. anu geus korban di medan dalaga. Nepi ka karansang, Banyu. Duh, Emut pengen kurang. nabuguh asuhan kaula. Utang terus. Buat kabayang wae adi. Anu hayangeun ka indungna si Abimanyu teh nyata si Buris Rawa teh heula tah. Marukana mureuna Subadra bogoheun. Burukan rek. Beut kitu mika hayang ka Subadra. Yang penek jeung pedekrek kedulan. Ai amakeunna teh ka aing ti baheula. Onya asa dikantegan man. Asa dikantegan mun asa dihalang-halang. Jalang-halang. Padahal aku mah awewena tuh. Awewena teh sudieun teh kumaha? Kan tenan. Ayeuna waktu palitungan aing kudu amprok jeung si Buris Rawa. Jadi Jadikeun ayeuna mah kulan ah. Di payun mah pamangungkul. Iya eta. teuneng ludeung hanteuring rang aing. Eta kunya. Assalamualaikum. Goblok sia. Mun urang mah cing atuh Mun bewa. ngomong ti kajauhan kene. Bewa Udah, heula Nek. atuh. Jadi mubadir assalamualaikum. Atuh dah. Ai luas. Sarua jeung nying sieunan jotolojo we atuh. Walar heula atuh waalaikumsalam lah. Makin jeung ayalah segala bagi kakek. Pas nyungkun. Lamun di jilbab ulah ngadahar sukun. Naon teh teh kan? Naon maksudna? Maksud Upami ngajawab ulah nyungkun. halus teh kan? Sangat buat. Aya hibar ulah. Don. Wah, hawa perang atuh akang. Mane nyawa si Buris Rawa? Kantenan. Anu Anak saha satua? amun apa? Buris Rawa teh upami teu lepat mah putra Batara Guru. Anak saya gitu. Prabu Salya di mana neraka? Berarti kapung guru ge terang. Kan hayang saya teh mah hayang we nya. Da ieu mah supados seuri we. Tinggiuna bisa ini sepados seri segala. Peranakan teh Buris Rawa teh. Ai indungna ti masyarakat gitu. Bapana mah ti mana neraka, indungna mah hilap deui teh duka ti mana bangsa naon. Sami sareng abdi peranakan. Ari akang Mane oge peranakan deh, peranakan abdi oge. peranakan. Bapana sangsara, indungna beunghar. Oh, baik Peranakan atuh juring gitu mah. turun ka papan. Naon be tiis abdi? Tiis. Ya, tidak kumaha atuh parantos takdir teh mah. Dan dalam malu teh kan. Pilawanan kaula dina dangat ieu Buris Rawa. Mung kade eta Buris Rawa teh sih. Boga kalebihan naon? Kapungkur eta di kade ku 300 urang. Teudak. Henteu. Wah, eta Nying sieunan sia kaing. boga kadua Supaya sieun kaula supaya miris meureun. diduruk dina seuneu anu sakitu nguntap-nguntap teu panaseun. Eta ilmu da. Ilmu naon ngaranna? Buka ilmu naon? Di mana saya didurukna? Sieun aya sieunna mah ditu di Ciparai. Ari beuris. Manehna cicing di deui kolot. Paingan teu deurang kan itu jauh we. Jeung ente gitu. Aku Horawudi. Sieun Tete dek ti baheula can ngarti tete aku ora wedi teh naon. mirab. Naon tete hartosna Teu sieun. Sieun. Teu sieun. atuh kitu keur teh sieun kitu mah jeung ora wedi naon teh. Apa
Sopan bahasa Kawi. Rasanya orang Jawa orang mah. Jawa sia Jawa Barat. Jawa Kawi. Jawa Barat tepan gaduh TV. Ini mah para disebut ge siaran publik. Siaran publik TV RI Jawa Barat. Jawa Banten. Anu bade ngagelarkeun rupi-rupi kesenian Sunda. Seni tradisional. Abdi marketingnya oge. Pikeun milarian sponsor. Akang nu miriman tempe lagi. geus aya Aya di tukang bako. Iwir ada. Bako sebul. Bako. Iwir kayaknya. Sana si Teh. naon Saur Juragan Bima, saur teh aya harewaskeun sakedap. di mana dah di mana dah Ye sing beta satu. di mana dah Ditu. Ini kabina-bina teuing sasaur teh tenang we atuh. Jauh jelema awak perang. Calm down. Naon? Tenang. Naon kan dawon. naon kabdawan teh Tina beas teh make geuning gula beureum. dawat atau beluguk teman kita Dawat. Elah, ampun. Duka naon bulan di mana dah kali dicu bulan. hali Balik kakakna. sampurasun kakang Bima Bima anu parantos nyayokikeun tanaga pikeun jadi Senopati halita. Duh, iya. Iya naon juragan aku. Bola dia bola tamtama. Sakedeung deui sangkala disada nanakeun urang kudu kumpul ngawangun gelar di teka kudu setra. Iya. Iya, ulah. Ya waktu saja urang manfaatkeun ye. Iya, ulah. Saki. Wah, Saki. ulah. Hari. Disauran bulan Aden. Semua kabeh atur kaya panjenengan. Yuk. Aya naon heuh? Mangko dise. Wah kabeh atur sih. Yuk. Semangat dengan Bilih pajar bohong abdi. Percaya. Aduh, wilujeng agan. Sakedap deui panginten angkat. Iya. Doa. Bejakeun ke bapa maneh. Kan tenan we kula nu ngadinten oge. Pun bapa mah kieu we kula. ngadu ame. Di sisi Tegak Kulo Setra paling kaler teh geuning nu aya saung alit. Iya. Kieu we kanya. Bari meuleum jagong. Naon? Sare. Aduh. Nuhun agan doana saurna puris rawa euna teh. Iya. Musuh ti Lelemut termasuk. mudah-mudahan we. Naon bakal keur kaula? Di maneh dola? Ai ti abdi memakelan teh ulah gugur memeh tempur. Tuloy. Ulah perlaya memeh perang. Hartina. Hartosna teh ulah gugur memeh tempur teh initna ka medan jurit ulah dengki. Lumampah ka medan danalaga ulah dendam. Lumaku ka medan tempur ulah ujug.
ujug anu nyeredken mundengki nu nyeredken dendam anu nyeredken karena hati hartosna eta teh parantos gugur memeh tempur nuhun cenah sia teh leret mun urang mah ulah picirakan naon sia teh ulah naon gebrus nah si teh meni muga hiji di dieu anana di dieu gelega di dieu ah meni mung babarengan atuh sok tiiseun moakeun bae di dieu teh pot naon ti maneh bekel enggak upami agan bari angkat kapang perangan amanat ti abdi cing kumaha ulah nyerak artos saya nama titipkeun ka abdi hayang dibikeun ka manehna upami agan ke gugur bedan tempur maot eta artos kusaha cobi aya kitu bari titipkeun ka abdi dibikeun meureun ku abdi ka duhakna saha duhakna teh si gareng ya kapang perangan mikeun duitna teh ka dulurna we da ka batur betara lain kuna naon abe babari motong datang nira tangan mana upah kulingan datang nira tangan mana upah kulingan ngantosan waktu kana sangkala disada ieu Padma negara ngadeheus ka Arya Bima sembah kapihatur konyok panjenengan Kakang Arya sembah moha aku terima di abdi ge teu kantun agan nuhun di abdi ge nuhun wilujeng agan gara tebus nasib tuang putra Raden Abimanyu sumuhun teu sangka deui nya eta budak abong Yuswa kan ras eta kubageurna juragan Abimanyu nya ai pangeh teh nah teu boleh medad saku aing teh nya kan heeh eta geus membalikeun sendal ka cimol tansah diajeng-ajeng sieun anu dising hareupan ayeuna teh saha kusaha teh musuh bakal sahareupan saha sieun Kurawa lain pilawanan saha anu bade lawan oh si Burisrawa Burisrawa eta anu bogoheun teh ka Gusti Subadra kapungkur ya anu waosna keuseun ka abdi oge kapungkur teh Burisrawa teh namut Batu Ali bener teu mayar nya cacan mulangkeun pikayeuna oge teh nah eta gemesna kan da menta na oge cenah cepot buru-buru kanya menta pelet uing harita teh ning teh ieu we Batu Ali cepeng cek abdi teh kitu oh cek akang nya jadi pasihan ku abdi teh batu batre tiis ya ki wajar ah sang saya what sang saya wah sing persanten sing persanten cek saya kene letik Setiaki moal ngejat di pakarangan nya aing anu tanaga mah kuat tapi teori taktik atuh nyata ulah sombong gitu letik sabera ieu teh waktu balitungan dina sombong sok aya lamun sombong sok aya mamala ulah nganggap enteng teh ke batur teh di luhur langit aya langit nah eta we eta ulah gede gule hirup mah ulah atuh gede dalar raskulan itu oge panginten tetepung jeung urang sakitu taun teh da puguh ngelmu sarua ngulik batur oge ulah nganggap enteng cing atos-atos kulan sing percaya mah
apaan Sudi mati suka perlaya tibatan ngejat di pakalangan tapi tetap waspada mah kudu kumawi sok kurang latihan heula sagedeung lah kurang latihan heula sagedeung iya panginten ngamangpaatkeun waktu sih sokanya latihan heula sing baralek ai heueuh marek jadi pamilon alah ampun loba kriteria nu bakal dipunteun ya sing hati-hati kaning Yuri nanti barudak ngora unggul deuleu patutun dalang apep aya nu kolot sia urang Asep Teruna kejadian langka teh makhluk aneh bisa jadi Yuri nu kejema eta kan alah eta dulur aing Asep Taruna make disebut makhluk aneh cenah anggeus ye pi omongan anggeus sepanjang belikan sia teh mah kade cara nyerang jeung cara diserang ulah cara nyerang jeung cara diserang oh mangga atuh nuhun we sata cara ge paham teh eta nyigah mod dan nyigah gara latihan catur gitu akang abong jiwa perang unggul ka aing deh gerangas akang eta ku sarumangetna resep teh mah eta da teh sieun yang ngadepan pae mode dewek kitu nya akang teh sieun bener aya loba ka sieun sia eta mah yang hareupan ditagih aing mah sieun teh haling daula sae wilujeng kulana sing atos-atos sing tiasa ngimbangan kana nu pihak kapalana ya permios dit hei mun karari tu perintah negara hayu atuh hayu jo ieu ka aing teh setengah jam lumayan mangga ulah maksudna cara nyerang jeung cara diserang oh mangga siap tapi punten ye ya punten sok anggap aing musuh siapa ada yang sing rancing geus ya jadi cara nyerang sareng diserang iya sok serang aing serang punten ulah apa punten sampun dulu hoi nu batak cing hati-hati sia cing rancing geus teh di dieu kudu make gerak tipu teh ulah taktik gerak tipu pake lain ngukur fisik gunakeun otak pake siasat atuh ulah polos jadi cara nyerang teh supaya ulah katakis kumaha jadi hal sakitu ulah katingali bisa nakis nu bieu laras sing rancing geus jadi ulah ngadukur ngomong wungku sia kade tak itu cara nyerang teh jadi supaya ulah katakis kumaha carana beureum teu ulah katingali jalebarna siap ulah sok woi salah waduh salah teh salah lepat salah nah masih keneh katenyo bisa katewa huya oh gitu cara nyerang terjadi ulah kaciri ulah wah punten halus lain punten karena ini rada nyeri seketik nah eta dijahankeun kok sok carana newak musuh wih geus kieu kumaha diseret sok tong beja tuh woi aing kaseret pan iya nah lamun kaseret kieu
tanaga tuturkeun anak tuh sok seret iya tuh terus kieu apaan karingala tah siku atuh lain serius ya latihan tuh sing serius dinas terkalawanan musuh nuhun oh cari jadi sarana newak teh gitunya ya lah aing gerakan timbangan teh tuturkeun tenaga musuh nuturkeun tenaga musuh iya kamana buratna eta persanten persaimbangan sok wae diseret iya wae ya halus eta teori teh halus makang naon di akang teh ya kitu gunungan aing teh eta jurus timbangan ti aing keleutik padahal di bejaan mah teh diamut keneh lagi inget keneh eta bega ayeuna juragan Bima pada jasa akang oh da dewek oge saeutik gedena milu ngalatih kiring akang oh latihan jeung pagi ngan gegedena mah baheula teh ngelatih jajan aing teh eta musuh newa eta musuh nyebrut makang kap tong kope ieu newa ieu motongkeun leungeun kap nyeret ka dieu eta sakilat leungeun nyologodor ka tukangeun musuh mawa ka dieu di kieu teh digendong cerak didinya alah aya ku kitu leuh bakemut keneh oh dilatih ku akang heula geus latihan lagi jeung duit lain dawala suka tetenya kuring datang oh udah kalangkang goblok da aing kana kalangkangna wawuh aku beda rupanya beda kerja eta ilmu usik itu mun asa wawuhnya jeung usik kudu dipake ku urang pan urang mimitina ge akang da manehna mah sapaneureun urang datangna oge pan baheula nanyakeun ingin keur budak heeh tasileing oge dewek teh bisi ieu bisi naon bisi diparangkeun ke di pangperangan di tengah pajauh jeung dewek ai kitu mah sileing ai geus masagi dewek teh temblang teuing bisi sileing poho deui ai kitu ai soal ilmu mah kuring mah moal poho ngan kana hutang si masak poho teh teh gara sok da aing teh percaya henteu ka sileing teh soal usik teh sia moal baca capek unggul bener can pernah latihan oh bejana we cepot kabejakeun ahli usik da kuring macan mecakan can pernah latihan itu da ai kuring mah moal waka mundur can kaasaan mah tuh percaya nya heuh hampura we ye oh sok gamburan segala dalirnya latihan tapi sia mah sok nyaan ah kades ya moal atuh beakeun tanagakeun engke meureun aing hah ya goblok sia mentong kana leuwas cuy ah da latihan ieu mah dalirnya atuh heeh hoe sok tuturkeun turkeun hoe iya terus seret kuring da halo woi ta woi da oh bener euy bener euy ai rikatna mah mau itu woi potong musik leuh kumaha geus kieu sok aya nya ka dieu eta bahayana mah tuh dah eta nanya duhan da aing nyeri kumaha we sagan resort teh alah wek musik kumaha kita aya eta akang teh lah nginjem nya nginjem tenaga babaturan kumaha mau ditokok kuring tah tuturkeun tenaga sileing bah anu nuturkeun tenaga kieu kumaha geus dihanap mah bisa walakaya bawa ka di sa dibawa ka di teh hese pan so bawa deui ka di walikeun tah ka ditu hese ka di hese
Da cek dewek mending cicing. Ai geus ka ditu teu beunang ditu beunang. Nah, si eta beda teh. Oh, besi poho. Nya aya eleh teh mendingan kasalahan. Heeh, eta kitu. Dek ngelehan mana lanceuk aing mah. Wah, ieu latihan serius nama aya. Sara jeung katangtuan gada. Kaulan. Awas kadang-kadang sia kabawa labuh ku tarikna gada muih. Kade kabawa tenaga. Konsina kuda-kuda heula kudu pageut. Masekon. Kuda-kuda, ya. Masekon. Langkah salapan pake. Berat ka dieu ngalangkah ka hareup saeutik. Contona, sok kuda-kuda pageuhan. Ieu. Sing pageu, sing masekon. Siap. Kana sana pada pageuhan teh mah. Hap. Woi. Pageuhan sekali oge. Pageuhan. Hap. Ipun. Motong seuri sia. Halus. Woi. Woi. Acan. Acan. Woi. 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 Tenyo lompatna musuh di mana? Di mana Allah. datang musuh teh? Siap. Woi. 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 Halus. Halus. Hujan teuing baru sebelum. Da eta napasna ditahan. Allah. Sok ayeuna tenyo aing. Sok teungeuh gada aing. Sok. Woi. Satan karena Iya. Udah salina mah gede. Ulah nyeun alasan sia. lain gede jeung leutik teh sok. Woi. 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 Lamun geus kieu ulah cicing sia. Tapi wikeun gada contona toh. Artina geus kakonsi ieu. Mata kula digeum eta teh. Aduh. Kariwe kamu semua tarikan teh bawa teh bensar huluna. Tilu tahun turun coplok. What you? What you? Cukup. Cukup. Alah. Lulus ujian kita. Ayeuna lompat. Lompat kumaha? Lompat. Tuturkeun lompat aing, ka udag lompat aing, hartina geus saimbang jeung aing. Oh, nu salina mah lekahna gede, pokona tuturkeun. Udah nepi ka finish. Kuna gada. Sok. Aduh nyampeurkeun tadi calukan. Naon Kang? Ya, cekap dia. Kurang gitu. Saka tingali we Kang. Di dia. Eta Nah,
rahasia ngadeukeutan. Oh, ya. Siap. Di dia setarna ya, awas. Di mana katuturkeun lengkah aing bareng datang tu kana badana beureum anu dicecepkeun ku si Cepot. Eta finishna. Oh, kalau itu ya. Dia tetap finish. Finish. Nu aya badana. Apa sih finish? Antar aneh. Manuk seperti burung walet. Finish sama tuh. Di palotatan. Ai molotot teh paur aing dulu. Eta dilonyeng wae. Ngalonyeng sia. Tuh. Sidik tuh. Jempe atuh. Sidik tuh angraka menyaah. Siap. Apa? Siap. Di mana aing geus nyebutkeun 3. Terus barang mereka lupa tuturkeun aing. Siap. Kaberecat. Hiji. Oke, turun. Ke hiji. Hiji. Awas. 2. Awas. Kan ada geger pegang tilu gitu teh. 3. Oh, saudara. Bika geuleuheun saya. Itu antara seuri mana-mana. Wah, Si goda kitu teh bau deh. kejam aja nama. 3. Nama kan udah keren. Narika pondok dan ditinggalin. Lajeng Satyaki kagungan aji kidangkan sana bisa lompat ngaluwihan naona. Doh, iya ini. Dene raking kang ngawat aji. Ngawat aji kidangkan sana. Kidangkan sana. Ler malam tu meraping api saksi domatu sakasap nyata Satyaki luar biasa lompat. Wah. Kayak gitu Satyaki teh nya geleutik tinggali nepi ka wa anjir. Letik-letik. Bulut-bulut deh itu. Buntat-buntat tuh itu mau. Hebatna Satyaki teh eta. Eta. Namun musuh berat-berat teuing manehna mah mundur gitu. Kawas domba. Salek kamu. Duk. Aduh. Tidak kacana teh Kang. Bejana sireng tarik lompat. Bejana. Eta ku bejana wae atuh. Pan paparangan teh ngapoe. Eta dina Agustus gini na. Juara wae itu tadi. Menang wae geuning dina Agustus lari siling. Di RW genep teu menang wae gini. Ai siling kumaha teh menang lari teh. Heudak kuring mah sok motong ai batur mah ka itu muih. Ai ngan atuh goblok. Yang musuhna dipilihan nu bare suku gitu. Oh, bareng jeung Juragan Bima tuh kana bandera beureum. Naon? Break lupat aing aya nyaho. Nya masih lain. Nyaan teteh ngomong teh sok. Naon hadiahna lamun nepi ka itu? Iket tah. Pikeun. Ah, mung tara diseusuh. Ye, ngawirang batu teh sia mah. Maunatna make iket ieu teh deuleu. Kumaha? Ujam injeum sok dibere wae. Sok, siap. Hitungan tapi. Tungan. Kumaha? Lamun dewek geus nyebut 3, siap tuturkeun dewek. Sok. Sok aja. Bejana juara RW teh nya. Anu beureum mah kanu beureum ulah mana wae sia teh. Tuturkeun aing. Sia mah sok kitu. Aing ka dinya sia ka warung. Kade sia ulah ngahianat aing era. Sing serius. Kusang hitungna. Dek kusiling dek ku dewek di dinya sok komano. Ya. Sok. Hiji.
oke 2 telo Sudi abrig-abrigan teuing Capek-capek. numuruhan moal aya bari nage antar